Caritakeun dina zaman baheula nini-nini sakti jeung aki-aki tukang peuyeum. Biasa nini-nini jeung aki-aki sakti teh tiap poe oge ngajualan peuyeum ka pasar atawa disebut dagang peuyeum. Dina hiji peuting eta si nini teh nanya ka si aki, "Aki, anek minju isukan." Ai cek si aki teh, "Ah moal." Padahal eta mah api-api si aki teh, da mung capek gitu teh. "Teu naon ai moal milu mah," cek si nini teh nya. Gancangna carita tuh subuh-subuh kene si nini teh kacai. Sabot si nini kacai si aki abus karena jero peuyeum nyata karena jero karung anu dieusi peuyeum. Datang we si nini teh ti cai tuluy di baju gesat-gesut, "Ah moal make ngageuingkeun si aki da tadi oge moal milu," cenah si aki teh. Tuluy weh rigidig eta ngais karung nu dieusi peuyeum teh si nini teh. Tuluy nyeta menuju ka pasar teh biasa make jalan nu sasari kadinya. Ari di tengah-tengah jalan si aki teh hayang kiih. Kecewer weh kiih. Aduh, cek si nini teh. Aduh ya cenah yo. Peuyeum teh asak teuing beudeut panas kena tonggong cenah cek si nini teh. Duh. Tuluy weh nepi ka pasar. Tuluy eta peuyeum teh dijualan carek ku payu pisan. Ngan si nini ngarasa kaget rarasaan teh cenah peuyeum teh geus beak. Tapi nah cenah buat berat keneh cek si nini teh. Tuluy ditempo eta karung teh dibukakeun yen si aki dina jero eta karung teh keur ngaringkuk. Dala si aki bat ngilu geningan. Manik sok si nurus teh nyung kade kaluar cenah gitu. Kaluar we atuh si aki teh tina eta karung. Sok cenah leumpang si mung make juga jaga mung capek cek si aki teh. Nah, sok saja cenah make mumu leumpang yang diakod cenah gitu. Be si aki-aki nurus teh nyung cek si nini teh. Atuh gancangna carita eta si aki teh diakod nya bari balik we si nini teh nyaeta ti pasar teh bari mawa duit tur tang ngongkled nyaeta ngakod si aki. Tuluy si nini teh bari ngongkled nyaeta ngakod si aki leumpang mapa jalan nu sasari ngaliwatan ka sawah. Ari di sawah teh aya nu keur ngangon meri. Si aki nanya ka si nini, "Ayo itu nyaon nini?" "Itu teh meri," cek si nini teh. "Mun beuli," cek si aki teh. "Dibeli we eta meri teh." Nya. Tuluy diasupkeun kana jero karung disebutkeun lagi nini sakti. Bus we eta meri anu sakitu loba teh diasupkeun kana jero karung bari jeung bisa nyaeta abus kana eta karung teh. Tuluy leumpang deui ta si nini teh bari ngongkled si aki bari mawa eta karung anu dieusi ku meri teh. Tapi deui ka sawah. Tuh aya anu keur magawe. Tuh. Ari cek si eta aki, "Naon cenah itu teh nini?" "Eta teh mamuning keur magawe cenah." "Mun beuli," cek si aki teh. "Dibeli we eta cep." Tuh dibeli tamuning teh. Tuh. Dibeli tuluy diasupkeun deui kana karung jeung garuna. Tuluy we leumpang deui nepi ka masjid. Tah. Cek si aki teh, "Aya eta naon cenah ini?" "Eta teh masjid cenah." "Itu naon cenah itu?" "Eta teh bedug." "Mun beuli," cek si aki teh. "Beuli we eta." Bedug teh tuluy diabuskeun nyata kana jero karung.
tuluy we lempang deui biasa jalan nanetnya eta benepi ka gedong buta. Ari eta gedong buta teh nyaeta eueuh butana teh keur kosong tuluy we. Si Aki teh nyarita ka si Nini. Nini ari itu naon cenah gedong eta teh cek si Nini teh. Mun cenah abus cenah kitu cek si Aki teh nya uluy we arabus ta si Nini jeung si Aki Sakti teh ka eta gedong. Ngareret ka luhur. Anya ari cenah itu naon itu lawang para cek si Nini teh. Mun cenah abus we ta si Nini jeung si Aki teh ka para. Sabot geus aya di para eta buta teh datang. Gaur-gaur teh buta teh. Bau-bau orang manusia. Bau-bau orang manusia. Eta buta teh can nyahun jiga kumaha manusia jeung sagede kumaha eta manusia. Lamun bener-bener cenah maneh orang manusia cenah cing cenah aing ningali cenah sisirna cek si Aki kasih nya aya nyenye alungkeun cenah eta garu gumrag dialungkeun eta garu teh ka nyata kahanap gebeg eta buta teh ngagebeg. Geningan manusia teh eta sisirna mun sagede kieu sagede kumaha cenah eta manusia teh ceuk eta. Nah. Oh, cenah cing cenah aing ningali hayang nyaho cenah sagede kumaha cenah kuarna ceuk eta buta teh. Dan ini cenah alungkeun cenah eta itik cenah. Lung dialungkeun ta itik teh wak cenah. Gebeg deui we eta buta teh. Ngagebeg. Sagede kitu cenah eta li eta kumaha eta kuarna sagede kitu kumaha sagede kumaha jelema cenah kitu eta manusia teh sagede kumaha cenah ceuk eta buta teh. Cing cenah lamun bener-bener sia cenah orang manusia aing ningali cenah kutuna cenah ceuk si Aki cenah eta ini alungkeun cenah eta muning gitu. Lung dialungkeun eta muning tuh. Atuh eta muning tuh gebeg deui we eta buta teh ngagebeg dopikeun ka aduh. Sieun cenah waduh geuning manusia teh sagede kieu kutuna oge. Cing cenah lamun bener-bener cenah orang manusia. Aing cenah ngadenge batukna ceuk eta buta teh. Ceuk cenah ini cenah takol eta cenah bedug cenah. Oh eta mah ditakol bedug teh kalawan ya ku ditakol lage nya eta ku Nini saya sebut Nini Sakti teh. Tapi kalau kau bedug cenah eta. Belenyang we atuh eta buta teh kaluar kabur teh daekeun balik deui ka eta imah. Itu nya caritana teh tuluy we cenah ayeuna mah. Salamet cenah Nini, ayo urang turun cenah ceuk sini Aki ka sini nih. Tuluy we tarun urang cenah boga gedong sigrong cenah ayeuna mah yeuh cenah urang itu ka dapur cenah tuluy ka dapur barang di dapur dina parako teh aya maung ngaringkuk. Tuh. Barang ningali ka sini nih eta maung jeung ka si Aki teh jo eta maung teh luncat ka parau. Jleng nya parana teh tos parantos serupina dugi kadinya nya. Ieu mah dongeng disebutna oge. Mugi-mugi sing janten panghibur kana kalbu pangmembera kana manah kitu nya. Hatur punten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.